lain aing mah ningalikeun batur ieu mah nya. Aduh, nah sok sedih aing mah euy. Lainna naon jadi kumaha nya, tapi entong entong ngawadukeun kesedihan pokona mah ceria we. Heuh lain ieu mah kieu. Jadi urang kembali deui ka intina. Tapi samemeh aing bercerita tentang lebaran ieu lah pokona mah nya ngaropi heula. Da pokona mah lamun geus kopi mah nya libur meureun ieu nya. Lalibur meureun heeh. Piraku teh lalibur nya. Perusahaanna pasti libur. Nganyahokeun atuh perusahaan ge lamun di saat hari raya mah nya kudu nganyahokeun, kudu dilaliburkeun anak buah teh ulah hayo we kita digarawe gitu da. Ayeuna mah lain zaman Romusa atuh, lain zaman Jepang ayeuna mah geus zaman kamardekaan. Jadi lamun naon teh keur hari raya teh liburkeun atuh. Menang 3 bulan sugan liburkeun ka bos-bos perusahaan. Aya bangkrut. Jadi kieu. Jadi kita kembali deui ka intina aing geus ngararopi mah. Jadi tenang. Ngadeulikeun aing teh tenang gitu. Jadi kieu. Yah, jadi teu ngeunah sabenerna mah aing teh ngomong teh kieu nya. Lain pan ayeuna teh kieu barudaknya. Ayeuna teh pan hari raya. Hari raya teh berarti naon teh meureun teh memeriahkan dalam artian saling naon teh saling memaafkan lah lamun dina loba dosa teh mah antara urang jeung babaturan jeung saha we kitu nya. Tapi aing mah jujur batur ayeuna teh nya pan jalan-jalan kitu nya batur mah da loba duit. Tah kembali deui ka aing. Cicing we aing lebaran ge. Cicing we kieu we aing da kulantaran naon? Hiji duit eueuh kitu. Kadua ngaranna ge hirup sorangan gitu jadi sedih. Terus kaduana arek balik indung geus eueuh kitu nya jadi makin sedih we kitu. Jadi aing teh sok sedih sakapeung mah aing mah sok biasana ieu amun keur indung aya mah nya. Pan lainna mah geus almarhum. Jadi sedih anjing. Geus tong ngomongkeun eta lah aing jadi sedih euy pokona mah pokona kitu we. Sedih aing teh jadi teu bisa jalan-jalan. Ngajedog we kieu. Kopi mana, kue mana, ketupat mana. Heuda eueuh anjing aing mah pan kumaha da eueuh atuh da. Kosong we tuh. Eueuh. Maklum lah